kolbu urang dieuweuhkeun makar-makar lempeng biasa bakal karasa ngeunahna maca sholawat bakal karasa ngeunahna maca Quran lain tamatna tapi karasa bakal karasa ngeunahna zikir ka Gusti lain lobana ngeunaheun nyatu urangna zikir ka Allah nu dibacana titah ku Allah nu ngagerakeunana Allah di jero hati urangna eueuna naon ngan Allah da atuh geunah henteu culak-cileuk zikir ge. Nah, Syawal hafid haji di bulan haji bakal aya selain haji adalah kurban. Ibadah diperhatikan lana ku Gusti Allah di bulan haji setelah lebaran sampai tasyrik kecuali mencit hewan kurban eta bae geus hayang amat urang jadi timbul hayang mencit kurban teh geus dibahas urang geus dieu engke urang hayang sebab si Kangjeng Nabi teh azimu duhayakum fa innaha matayakum 'ala sirat atawa saminu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum terserah loba keterangan azimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum nu geledhe korban teh ulah nu leutik kunyin kuru jasa boro-boro korban jang ka akhirat pamajikan kuru gitu betah nyekel ieu tulang nyekel itu tulang ah cenah kieu sok nyinggung pamajikan gua lain suntik usia aduh kasinggung we sia mah heran atuh lain disuntik nyandung ke naon ah ngagedean ieu penyakit ya hah nulintu lantaran korban eta merupakan kendaraan fa innaha 'ala sirati mataya ya Allah ya Rabb urang hudang ti kubur buat suabeh araraya bayangkeun ku urang lamun urang dipapag ku korban nu gede teh ya Allah ya Rabb geus kieu bae nya di dieuna aya merekan di dieuna geus moal saliru teu bisa ditumpakan ku sasaha cak hiji penditan ha ieu meureunanan ieu neuk mapangkeun aing deuh tarang ngaran saha bego ieu main tumpakan-tumpakan mah aya merekan di dieuna atuh aya SK masyaallah teh bisa teu boga korban mah bisa naikkan bahagia amat senang amat urang dipapag berangkat tah geus asal dipapag berarti kan umulnya moal hese datang ka ditu berangkat nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim cak Kangjeng Nabi fa innaha 'ala sirati matayakum korban teh ngajadikeun kendaraan nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ya Allah ya Rabb nikmat amat Gusti ye atuh nikmat duh hayang amat hayang meuli kieu lamun urang hayang boga duit 5 juta jang meuli embe nu bagus di bulan haji kuari nyengcelenganna sabaraha poe sabaraha duit ti kuari hitung bae kuari ti minggu ieu datang ka tanggal 10 lebaran jadi sabaraha poe sapoena sabaraha duit nyengcelengan oh cenah kudu 100.000 ya leutik tapi pabrikna lockdown pabrik daing di aduh keluar cek kita tuh bisa nyengcelengan ulah leutik Allah maha kaya ulah ngaharep di pabrik sia di PHK tapi niat kuat tetap aing korban bae di mana Allah maha kaya geus pasrahkeun ka Gusti Allah sehari 2 hari boro-boro jang korban jang dahar ge hese wair begitu tanggal hiji haji encan aya 2 haji encan aya 3 haji encan 4 5 encan aya tanggal genep kontrakan aya nu nawan iya berarti jalan ti Allah ya iya tah di gomrangan duit tah ayo 20 juta tah sapintu mah itu beureung iya nya sakeuna maha kawasa Allah
korban bisa kontrakan hiji. Lamun pikiran anak kana dunia doang, pikiran anak kana dunia, iya moal dijual kajian gugum age. Tapi pemikiranna inget keur ngaji kemari, masya Allah. Horeng korban teh kendaraan di jembatan Siratal Mustaqim, naon hartina kontrakan hiji. Maha kawasa Allah. Mulai tadi jero majlis boleh oke. Barang datang maka imah. Apa majikan? Tadi ngaji. Mana ngaji? Kita ngajual kontrakan yang milik korban. Enak aja. Kiai oplo sama kos gitu. Ribut. Tas ngaji ribut. Aduh. Terserah apa hendak dibere ku Allah jalan ka surga apa henteu tergantung dirina jeung pamajikan. Ya jalan-jalan sama geus dibere eta ngaranna cacaang, hiji rada caang, hiji mah encan. Ribut antara nu caang jeung caang. Keke kumaha ceuk ieu ngalunakeun pamajikan dia. Aduh. Aing mah geus sayang jasa ceuk ngajual kontrakan. Emang lain nu aing nu nyana. Ya. Painga. Atuh lamun nu salaki lah pamajikan ge ngaminan. Neng, urang kan boga 20 kontrakan. Dan hiji mah deuk dijual ku kakajang naon Kak? Atuh jang korban. Hiji atuh anu kakak tuh mangga bae, paling kula milu. Henteng kan. Begitu neng, itu kontrakan 20 deuk dijual hiji jang naon Kak? Jang milik korban. Neng kontrakan saha? Misalnya paingan berat orang lain nu nyana. Guys, ieu mah keur carita Allah merena ulah pelit, ulah nyongsrong, tetapi sesuai jeung aturanana urang aji. Saha anu geus kasunahan, saha anu geus kawajiban, saha anu henteu ulah maksakeun. Resep tinggal resep maksakeun teu bagus. Nya ulah makar. Sudah pas sesuai jeung aturan. Nah, iyalah pembahasan kurban. Iyalah urang kuari ngaji. Henteu rek naon ngaji mah rek neang cacaang. Rek neangan cacaang supaya urang teh ngarasa bahwa urang teh salah. Nu hese ge itu hese lain masalahna nu ngarasakeun jeung sadar bahwa urang salah teh eta hese. Hese eta mah pelebadinya melain lalagaan. Ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli thariqah teh ita nu paling hese ngarasakeun salah. Pokos kieu hese teh ye urang namung maju ditawaran dahar padahal mah lapar. Teu dahar atos. Alhamdulillah. Atos tekedah. Tak eta teh membohongi diri padahal mah lapar tapi jana ku isin-isina atawa merasa kitu karena luhur di suguhan kulo handap dan lain-lain sebagai alasan entos padahal mah lapar tak eta nya henteu terus terang lapar teh teu ngaku lapar ieu pang bloon-bloon aja bloon-bloon aja hese tah hese aya deui nu disuguhan dahar padahal mah seubeuh mangga bae tolol deui eta ge membohongi diri kene ieu kebeneran ceuk nya emang can dahar pungut si kene ti warteg goblok ieu mah bapana bloon membohongi diri disebutna makar. Lamun di zaman Pak Harto supersi setik supersi di zaman presiden nu ayeuna makar urang mah nyaritakeun makar teh dina ilmu thariqah al-laum al-hawa al-makruh teh ngaranna menipu diri di hate sungut lain di hate sungut makar teh ngaranna bedakeun ka DPR ka ditu kurang ngaraji kuring DPR teh iya tah makar teh eta laum al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah al-makruh al-ujbu al-riya tah eta nu kos kitu teh makruh makar wa makarullah wallahu khairul makirin makar membohongi diri
pugu ge teu bogoh ka awewe eta teh teu bogoh siapa bogoh teu hateletik nama tapi boleh deh makar teh julukan membohongi diri moal kebal teh pasti nama sekadar jadi mainan doang teh atau bogoh sebenarnya mah penting ge peureum teu daek bentak mata si mete itu bogoh nu sebenarnya mah foto nage foto na baheula mah foto ai kuari mah nu aya gambaran teh nu dipencet teh naon nantang ngaranna ngomong tolol kieu bae lain yasin horengan susu tolol ngomong yasin tabarok barang di deuleu kutang nyingsat tah nah bogoh padahal mah tapi ngaku di hareupeun babaturan di hareupeun sobat di hareupeun teu aing mah teu bogoh makar hese pugu ge can cinta ka Allah geus ngaku cinta can cinta ka Kangjeng Nabi ngaku geus nu geus ngaku encan boh makar teh kos kararitu jelema cinta ka Allah berarti mengikuti aturan Allah kuncina cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelema yang bener kadeuleu cintana ka Allah kuncina datang ka mana cintana nyana ka Kangjeng Nabi sakitu bae kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah cinta ka Allah kuncina cinta ka Kangjeng Nabi datang ke mana urang cinta ka Kangjeng Nabi cenah pol kula mah cinta ka Kangjeng Nabi beuh muludan ge beurang peuting kula mah di mana aya nu ngundang terus bae sia mah lain cinta ka Kangjeng Nabi na ka berkat eta mah talian teh mah kieu kos kitu mah cinta ka Kangjeng Nabi mah mengikuti aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajauhan larangan Kangjeng Nabi geus datang ka mana urang nuturkeun perintah Kangjeng jeung ngajauhan larangan Kangjeng di dina letakna tah cinta ka Allah ukur urang alhamdulillah cenah rezeki kula maca sholawat terus bae bagus sampai sapenting saat tadi itu ngajakin loba-loba maksudnya yang naik pangkat gitu bodem gitu ya Allah ya Rabb lillah luruskan ke Allah cacaan tak ngaji itu orang teh lain rek nanaon teh neangan cacaan kiai na lamun caan namun kiai na poek atuh geuneup mungkin kiai na ge poek atuh murid na geuneup hese teh neangan cacaan teh sakumaha cai hayang nu hera lauk neangan cai dengan sendirinya kebutuhan lauk neangan cai nyana ka mana bae ngoser asup bae ka cai wah ieu heran cak lauk wah ieu mah rada wah ieu mah lauk anu ngarasakeun lauk anu ngarasakeun tah ieu lah minggu ieu urang karumpul kabeh teh ulah niat ngaji heulana sok teuing sok nangan itu kadeulina kos ngaji padahal lain mendingan lain ngaji padahal mah makar ya Allah ya hayang ngepas heueuh da urang kolbu jeung sungut henteu na kolbu jeung sungut asli gitulah dititahna urang ku Allah dititahna urang ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rabbi hese hayang pas-pasan teh hese Waalaikumsalam jair teh munenon ieu sumbangan masjid teh alhamdulillah poe mah heula teu boga padahal mah boga lain makar dia teh mah embahna makar tah mah embahna makar
Iya kabeh gitu dia bangsa makar kabeh. Loh. Ya Allah, ulah membohongi di. Boga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja RT ya. Ayo daun. Ieu kula tugas ya masjid. Tungguan. Ngerek lah yang 100.000. Haji, pun Mang Haji mah ieu usahana gede kok 100 sih. Emang Mang Haji boga duit sabaraha? Sia hayang nyaho teuing ka duit aing goblok. Ye, mun sia sekretaris aing. Kecuali sia sekretaris aing geulis sekarang. Kan Haji Mang Haji ngambek gitu. Geus perusahaan aing. Geus kadegeun deui 100.000 ge lah. Ieu makar. Jadi urang nyaritakeun makar di negara urang ayeuna, urang mah alihkeun makar urang mah ka diri sorangan. Diri sorangan urang horeng makar bae ya Allah ya Rabbi Gusti Allah lagu. Ya. Ugal poe. Nah, dosa etalah nuku urang henteu karandapan. Dosa etalah nuku urang henteu kakupas. Sebab eueuh nu nyaho tah mah hanya diri urang. Eueuh nu nyaho tah mah hanya diri urang unggul. Lantaran eueuh nyaho kecuali urang sorangan, urang bebejana langsung ka Gusti Allah. Geus urang sorangan di jero kamar. Tafakur ngaranna ya Allah ya Rabb. Batur manyaikeun ka abdi teh, batur mangamamakeun ka abdi teh malah ngabuya-buya. Batur teh hebat-hebat ka abdi teh. Padahal mah abdi teh Gusti narima kasalahan abdi. Ye ku abdi rek dibejakeun ka Gusti anu beja. Mun batur nyahoeun ka jero hate abdi boro-boro sasalaman dibulak-balik beren Gusti kapanggih ge embung. Ieu teh beureun teu nyahoeun bae batur kasalahan abdi teh ya Allah ya Rabb hanya Gusti jeung abdi anu apal minta hampura. Deuh lamun ieu kabawa paeh cilaka engke abdi teh keur di dunia di mama-mama di ustad-ustad di akhirat mah horeng diseren. Bayangkeun kieu mentak tadi tuna embung di sasalaman lain haju ya balik ya mumpung aya ya mending ditakol kieu kos kitu mah embung bisa salawanan teh embung mentak ieu salaman teh geus lamun endeuh asal katoel bae untuk kudu amel jadi cekelan bae wah jadi kesel mereka keur embung kesel geus bae asal sebab situasi na ongkoh pada lockdown ya lamun urang geus bisa tafakur tengah peuting nafakuran kasalahan bayangkeun kasalahan eta anu bakal nyeret urang ka neraka Gusti abi teh makar teh batur mah teu apal menipu diri teh di abdi Gusti ku batur mah ieu teh di kiai-kiai ku batur mah di ustad-ustad Gusti cacak-cacak lamun ditembongkeun meureun ieu teh batur arembung cara kiai-kiai nu geus aya di partai baheula mah disuhu-suhu barang ditembongkeun ku dunia na ku Gusti Allah saha nu daek ngaji ka kiai partai kiaina eta-eta keneh elmuna eta-eta keneh jelmana eta-eta kene pinterna nambah kapinteran tapi kunaon atuh lantaran hubna lain ka Allah kana dunia lemah bungeun ngaji ka nyana ulah disalahkeun kiaina jeung ulah disalahkeun elmuna makarna di jero hate mun geus ditembongkeun ku Gusti Allah saha nu daek kan. Nah, nuantak ieu teh urang ditutupan bae sabarna mah Allahumma asturna ya Allah bisatrikal jamil kama satarta ibadakas. Oh, ini ditutupan. Cacak-cacak teh ditutupan. Jelema teh embungeun. Hiji, nomor kadua lamun teh mah ieu kasalahan teh dibere bau. Bau asal salah atau endeu kapanggih jeung jelema teh kudu make masker. Kudu make masker sebenarnya mah
bau, masya Allah. Tak kuari mah ya virus di maskeran. Ari ngomongkeun jelema mah teu di maskeran. Ngomongkeun jelema ujub takabur ria eta teh leuwih bau tibatan virus. Virus mangan sakadar narik nyawa urang paeh, tapi virus nu eta mah bakal nyeret urang ka neraka jahanam. Ya Allah ya Rabbi, kabaliger jelema kuari. Disieun-sieun kuari virus teh. Padahal virus kolbu paling parah. Cek si Imam Jalaluddin Rumi teh mah lamun aya onta atawa kuda kacocok sukuna ku paku lempangna ajle-ajlean sebab nyeri kacocok paku nu bogana nyahoon teu normal ye kajen kumaha ge kuda aing teh teu normal ye teh tewa kunyana tangkarakeun deuleuan. Oh aya pakuan nu nyaho hanya nu ngurusan nyabut pakuna kudu nyaho taktikna henteu meunang sambarangan sebab ieu tadi mah newel doang tapi kulantaran nyana lempang pake ajle-ajlean beuki jero mun harita kakara kena dicabut mah gampang tapi ieu mah geus aya 2-3 samingguna lempang geus teu normal malah geus rada bengkak nu nganyahokeunana ahlina nu nyabutna ge kudu ahlina keneh bae geus dicabutna kudu diobatan eta paku teh nu nempel kana suku kuda atawa onta atawa himar dan lain sebagainya tapi diusahakeun kajen kumaha ge sebab teu ngeunaheun ka deuleuna kudana teu ngeunaheun hewanna nu bogana sarua nu ngurusana ge sarua halayak rame ge boga pikiran karunya amat eta kuda ajle-ajlean kitu meureun aya kasakit kabeh mendorong coba tangkarakeun coba periksa coba cabut kabeh reaksi tapi paku ria nu aya di kolbu teu pernah dicabutan paku ujub paku bakar paku nempel di kolbu makar masya Allah karim henteu pernah dicabut bahkan orang ngaku-ngaku henteu kena paku mulus jasmani mulus rohani hayang nakol bae cek jangan maruhani kumaha mun tah ieu paku nempel nojos kana kolbu teh hanya ahli nu nyaho sebab ku urang mah teu mah henteu kanyahoan jeung makar urang teh dihenteukeun we ku urang teh puguh nafsu di lain-lain puguh budunya di henteu-henteu puguh ria di henteu-henteu makar we terus hanya guru mursyid anu nyaho panyakit-panyakit nu aya di murid moal kacolongan guru mursyid kabla dieuna kulantaran nyana embung kanyahoan aibna makarna beuki gede sanggeusna beuki gede suuzon lamun geus timbul suuzon tunggu tanggal main ieu penyakit teu karasa ku urang kabehan teh hampir karar itu nah randapan geura ka Gusti ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ngaku urang di hareupeun Allah engke bakal ngeclak cai mata samarukna cai mata teh teu ngomong-ngomong cai mata teh bisa ditanya ke urang sia cai mata kunaon keluar panas naon emang nu mantak panas ieu bayangan-bayangan neraka aju sia ieu nu mantak keluar panas teh aju kuari sageus keluar kumaha ulah teh ieu teh sebagai penasehat cai mata teh ngomong gunung di hareupeun urang jumud paeh cai di hareupeun urang jumud paeh angin di hareupeun urang teu bisa nanaon batu-batu kayu-kayu di hareupeun Allah mah harirup urang mun teu boga bayangan kadinya mal bener-bener hirup lempangna urang di taneuh urang pajar teu ngomong teh taneuh neh hirup taneuh batu harirup ulah di hareupeun Allah di hareupeun Kangjeng Nabi urang nu agung hirup maca salam assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah di mata Allah hirup nu paeh di mata urang mah pararaeh kabeh bahkan pamajikan urang geus dianggap paeh nah majikan urang
batur urang geus dianggap paeh ku urang, guru urang geus dianggap paeh ku urang, babaturan urang geus dianggap paeh ku urang, rekan geus dianggap paeh ku urang. Ieu lah makar anu panggede-gedena mun henteu dirandapan cilaka makar diri urang. Ya Allah engke timbul sinar sapeting dua peting urang tafakur jeung saminggu geus kaluar cai mata. Tanya ku urang cai mata sia kunaon kaluar deui? Panas. Nu mantak panas tatangga meuli mobil. Naon deui? Batur geus kawin deui aya sia mancan. Ih, itu nyandung lah cai mata teh. Ye, tawa we loba rang da ambalaya. Masa si datang ka teh nyandung, duit aya, kendaraan aya, siana sehat. Nyandung dong. Boleh deh. Urang we cai mata nu kalari tu nu kaluar teh tinggalin urusan dunia, urusan nafsu, tinggalin urusan ibadah ka Gusti Allah teu pernah ceuri. Teu pernah ceuri untung aya keneh kiai-kiai nu sok ngadongeng-dongeng wali. Jang sakadar ojah heuh nya wali mah bersih, gos kitu ai-ai. Minimal cinta ka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iyalah makar. Masya Allah karim mun teu ngaji moal nyaho kos kitu. Meme jadi kiai kerja di santri keneh tawadu barang jadi kiai jadi takabur. Ieu mah rodel ku ari. Musabab naon? Ieu makar sebagian henteu. Teu beda. Tah, makar. Ya Allah. Tah ku ngaji urang ge dibere cacaang ku Gusti Allah. Masya Allah lamun geus dibere caang bakal loba modelan dedeleuan teh lain dedeleuan ieu tapi dedeleuan nu ieu. Lamun geus dibere dedeleuan nu ieu karak jadi jelema asli. Lamun can dibere dedeleuan ieu karak dedeleuan ieu eta mah jejelmaan. Karak jadi sing-sieun wae di sawah. Manuk nu sararieuna bebegig ngaranna. Kajen di jasan ge teh bebegig bae. Jin make jubah bebegig. Sorban bebegig. Encan lu make ieu mah beda. Tah, tak encan caang sebab rume keneh geus caang kara. Contohan sebut sina kiai nu geus caang kumaha? Nu geus caang mah contona okos Kangjeng Nabi Ibrahim dibeuleum. Begitu dibalangkeun cek emang sieun Kangjeng Nabi Ibrahim teh. Nu mantak teu sieun teu kadeuleuseun. Lamun kadeuleuseun sieun. Tapi ku mata ieu teu kadeuleu. Mata ieu mah urang deuleu kabeh mun nyaksian. Ngagebrak seuneu teh. Tapi Kangjeng Nabi Ibrahim geus dedeuleuan lain nu ieu, make nu ieu teu kadeuleu tah. Si seuneu nu kadeuleu adalah Taman Safari. Aya gajah. Aya maung, sial Taman Safari ge. Kolot-kolot ka Taman Safari. Lain didoakeun tek dilegleg maung. Balik deui horeng. Taman surga. Atuh datang ke jero seuneu teh kerek Kangjeng Nabi Ibrahim teh ku batur di seuneu-seuneu ternyata horenganan taman surga jararadi makanan-makanan bubuahan jeung sajabana. Iyalah contoh nu bersih. Contoh bersih kedua ketika Siti Masitoh erek dibeuleum dikulub ku Raja Firaun anakna teh heula. Tah cak anakna pageuraan ka dieu cak nya indah. Tis, mata dikulub tis gerak ka dieu cepet antara heueuh jeung henteu kan emakna mah sebab lah budakna mah geus dibere pandangan surgawi teu kadeuleu cai ngagolak tapi emakna mah masih antara jeung antara dikieukeun geuraan mah geuraan tiis jasa kaburu dijogrogkeun ka dia digebruskeun brus jaheuh cak mana teh mantak engke ente balik ngaji di ditu coba. Tak ieu pandangan ya batur manula liwat pejabat mah anu nyarahon dek naraon cenah ngajinya hareudang ye gawe
ngarana aja gawe lain dagang cek nya teh lockdown bos. Tapi kunaon ieu ieu kan aya pandangan kolbu anu batur teh nyahoeun ngan urang mah kakaraksa Ike campur-campur jeung balanja ya ge. Matak cek ulah tadi ulah niat ngaji helanan lah sok teuing. Aya pandangan diheran-heran ku batur mah make jeung ngararajina naonan cek kitu teh hareudang-hareudang. Oh aya pandangan kolbu anu batur teh nyahoeun. Nyana mah can dibukaakeun. Urang mah ya geus nyingkab lah setik lah. Alhamdulillah bae emang aing teh nyaho ka sia semenjak lain ngaji ka dieu tuh deg-degan rangda sia mah dibukakeun gerak saeutik ke nambah caang pandangan beda. Ya Allah ya Rabb, sabara ratus sabara ribu tentara Firaun mudag Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ketika ku Gusti Allah dibere pandangan batin anu luar biasa, ribuan tentara Firaun cukup ku satu tongkat tuh. Maha kawasa Allah, maha luhur Allah, maha kersa Allah, henteu kudu loba, cukup ku tongkat. Set, bray, berangkat. Ieu mah teu ngeuleuh. Coba eta, ieulah kolbu nu geus caang. Mantap. La khaufun alaihim walahum ngan moal kaharti para aulia Allah mah nu mantek moal kaharti kadeuleuna hees bae heran emang wali si hees bae tuh jadi hese mantak hese leuwih mendekatkan diri melalui tafakur per detik per menit dibandingkan ujung hayoh bae ibadah zahir. Manfaatna ibadah zahir. Aya mah aya ngan teu pati. Contoh kusuk macam kieu. Kuari Quran teh dibaca, Quran teh ditalar, Quran teh diwiri, dihizib-hizib. Hebat, lain hebat-hebat deui atuh. Tetapi ieu inohong nu dilaluhur teh DPR maraca Quran, MPR maraca Quran, menteri maraca Quran, tapi geuninganan kazaliman jeung permaksiatan nambah sehingga kuari dedengian urang teh antara jeung antara eta teh karna henteu diamalkeun Al-Qur'an boro-borona naon nyaritakeun jilbab bae ge di DPR teh masih sakumaha hesena pahara jasa ieu mah keur contoh Qur'an lain teu dibaca tapi teu diamalkeun kitu model ai di lembur mah pan dibaca henteu diamalkeun henteu parah di lembur mah berkat hayam terus ya udah suka singgung ya tuh kan ya Allah ya Rabb aya anu bade jambil jadi kula sebulan Ramadan 10 kali tamat ih hebat tapi kuari kula kata tangga geus teu nanya lah jeh pan hasil maca Quran jadi kos ge kunaon emang tuh dek ngazakat ka aing goblok ha bodem ye Ki Haji tolol Ki Haji gantung di tangkal buah ya mah dibaca ongko tak Quran 10 kali tamat teu ngazakat ka nyana marah pan bloon-bloon aja lemah lain di dio di itu tak yalah ieu teh keur neangan cacang maksudna supaya prat lamun geus dibere cacang ya Allah ya Rabb muhaju Allah mere geus hese jaritakeun kalimatana hanya bisa membicarakan ge ala kadar sebab moal aya anggeusna cacang kolbu mah dibere ku Gusti Allah kieu kitu hanya dinikmati nyahoun jelema anu bogaeun jeung henteu kos para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ieu mah urang mah ulah niat ngaji heulanan nah sok teuing. Niat balanja tuh komo tah mah bloon teuing. Aja dia. Tiap tahun teh cerik kieu saya mah datang bae kumaha ku Allah bae lah. Geus bae kos kitu bae ujung-ujungna hees bae kan. Jangan ngaji lain balanja lain. Neangan cacaan. Hese ngaji maneangan ilmu geus aya atuh kan loba di urang ilmu tapi geuning teu robah tapi neangan cacaang bakal beda oh tiis
nu tadina teu bager jadi bager, tadina teu barahan jadi barah. Ieu mah barang ngaji bae jadi tambah pelit. Eta kan lain boga cacaang ka mangkos kitu mah ngaranna. Jangan cacaang. Geus aya cacaang mah engke bakal aya cinta nu pohara ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah karim, lamun geus cinta ka Kangjeng Nabi kan dibere asa deukeut jeung Kangjeng. Lamun geus dibere asa deukeut teu kudu macan naon impianana engke kadatangan ku Kangjeng atau urang nu datang amprok jeung Kangjeng. Lamun geus dibere ngimpi jeung Kangjeng, impian naon bae eueuh nanaonan. Mun urang geus dibere ngimpi kapagi jeung Kangjeng Nabi, ngimpi naon bae teu berarti. Sebab ngimpi jeung kekasih Allah, ngimpi kapanggih jeung kepercayaan Allah bisa dibayangkeun. Tah, urang mah pangimpi teh kapanggihna jeung anu cak nu di luar naon omongan sia ka dina di luar. Ye, atuh urang bae. Nasibnya nawe teh mah. Ya Allah ya Rabb. Nah, ialah orang minta cacain mantap. Allahumma nawwir qulubana binu kama nawwartal arda binuri syamsika. Ya Allah, muga nyaangan Gusti ka hate abdi sakumaha Gusti nyaangan kana bumi ku cacaang panon poe. Cacaang panon poe mangan sakadar nyaangan jagat raya eta aya eureuna engke. Tapi cacaang kolbu mah makrifat ngaranna ieulah ti dunia datang ka kubur, datang ka akhirat ka bawah. Atawa urang campur jeung boga cacaang. Nah, tinggal sacenekin geus boga cacaang teangan di lembur. Modelna model kos kumaha anu osok. Itu siapa suka disudon bae ka aing. Ahli-ahli Allah nu getol maca Quran, getol baca tafsir, getol maca sholawat jeung zikir anu babacaana lillahi ta'ala. Data caca. Masya Allah karim. Siti Fatimah sumping ka Kangjeng kan kieu bae. Enak mah geus. Kunaon sih make jeung nutupan? Korenganan mantes gibah ngomongkeun batu. Cak Kangjeng lamun ditembongkeun kabauan ieu teh jelema bakal bedu kabeh ka maneh. Nyaon ku Kangjeng mantes ngomongkeun batur. Masya Allah aya kita yuhibbu ahadukum ayakul lahma akhihi maitan. Ngomongkeun teh sarua jeung keur nyiptakeun bangke di jero awak. Nu mantak batur mambut ka urang, awak urang kaambeuna bangke. Boro-boro ku batur ku pamajikan ge. Kakak bau sih ya. Orang bangke beneran. Aya bangke asli, aya bangke manawi. Ya Allah ya Rabb, seungitan awak urang. Ku cara cintakeun ka Allah, cintakeun ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ieu urang ieu modal cinta ieu datang ka dieu teh ku cinta. Jalamun lain cinta urang moal cinta ka Allah. Coba hayang nyaho si kumaha Al-Qur'an. Coba hayang nyaho kumaha si fikih. Sebab fikih teh ijma ulama berbagai pandangan ulama, tinggal urang memilihna, nu penting urang mikih. Nah, kabelah ditunang ke fikih teh diareueuh-eueuhkeun dan batak geus urang mah yakinkeun ka Allah, yakinkeun ka Kanjeng Rasul, yakinkeun ka kitab Allah, yakinkeun ka ijma para ulama. Teu kudu hese bacaan kitab. Nyin kitab makomo. Ya saya yakin ijma ulama hasil daripada ulama eta teh menang narjeh. Mana kaul panghebatna, mana dalil panghebatna, etalah anu dijadikeun
fatwa nggak saya percaya ngan di Bukhari na hese di Muslim na hese Sunan Abi Daud na hese Kumajah na hese Quran na hese nggak sebagai orang mah percaya titik sakit saya nggak ada yang kena kudu di majelis dihandap pentang Ambon ge jadi bae nggak ada yang ilmu mah batur baliknya nang kitu kene cakna sepi amat geus barali teu masalah eta teh hiji kanikmatan mantap kalau urang keur ngaji hees anugerah panggede-gede lah aing di imah hees katanya bareng dibawa ngaji babari jeung aing ngadeg wiridan we asal ngaji hees anugerah jelema teu bisa hees make obat dokter ge hees bae bareng ngaji reup we berarti kan manjuranna eta kan ye jadi besehat awak oh salah ulah anu disalahkan makar kabehan dina bulan Syawal urang ngucapkeun minal aidina wal faizin minal aidin ij'alna ya Allah minal aidin waj'alna ya Allah minal faizin mugi Gusti ngajadikeun ka abdi termasuk golongan aidin anu babalik kana fitrah Allah wal faizin mugi Gusti ngajadikeun ka abdi masuk golongan menang bahagia sanggeusna urang sabulan merangan hawa nafsu berarti kan urang balik kana fitrah ditungtungan ku zakat fitrah supaya kembali kana suci sasuci-suci dibalikeun deui ku urang teh kasalahan-kasalahan urang dikaluar-luarkeun urang teh kembali kana fitrah entek di bulan puasana urang teh puasa teh bener-bener puasa buka suguhan gitu rujak kelapa muda teh aing keur fitrah suguhan bonteng suri teu moal aing mah aing dek mengembalikan diri aing mah supaya benar-benar suci tolak teu maksudna ka haji moal di dahar moal waka ke tas sewa lain moal ngancem salat teh lah kita salat beak kabeh moal lain fitrah tah makos kitu cek pawajikan suguhan teh bener ka haji teh dek beneran tapa orangana Masya Allah haji ngadar obat naon memang kunaon ieu beak itu betak goblok sia ka aing tah fitrah nafsu teu bisa urang puasa khusus teu bisa puasa khusus urang puasana umum bae tapi tetep ku sakitu ge urang geus ngalaksanakeun puasa ja'alanallah minal aidina wal faizin kembali geus kulantaran bersih urang teh atuh geus halang dina poe lebaran teh tinggal meunang magfirah Allah Subhanahu wa taala lamun hayang nyaho ahli-ahli sorga poean lebaran tah poean lebaran teh geus jara di ahli sorga kabeh sabulan nafsuna di daun kitu ngaranna dipegung ditahan kembali karena fitrah menanglah orang faizin pas poean lebaran orang mengucapkan Allahu Akbar na indah puasa ka Allah tarawih ka Allah segala ka Allah pas poean lebaran teh ya fitrah orang teh bener-bener suci Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar yang jeri kurang teh begitu takbir teh yang jeri coba geus bersih-bersih tanya siapa kunan cerita teh kabelina naon euy sia juga teh bersih lain aing ngonam pemajikan marah bae datang ka tadi gencan can bener-bener jeung aing teh anak can kabar oh
paingan siapa ceri aing ceri gitu kuat aing takbir sakeun teh mah takbir tolol ieu jelema takan teh kajahoan oh teu nu kitu mah di Lampung teh mah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tah indah kulantaran aya lockdown lebaran mawa golok ayo siap polisi masih aya ye lain hampuraan deuk ngagolok masalah sih ieu macam-macam taraweh di lockdown Jumat di lockdown kumaha cenah kieu masalah deuk kumaha ngalockdown sorang cik jama kakara kuari bae cenah jelema di lockdown aing mah di tahun mana kene geus lockdown teh lah nah itu mah urusan politik urusan virus anu kacampuran banget mangga urang mah urang bae tetegkeun katauhidan urang kepercayaan urang akidah urang sakali pangeran urang Allah Rasul urang Muhammad kitab urang Al-Qur'an putusan ijma qiyas eta ulah robah geus bae geus lain lalagaan eta nu bakal nyalametkeun urang inna dina indallahil aya nu bawa aturan-aturan selain daripada Al-Qur'anul Karim cukup dijawab ku senyum bae geus selesai los jang sia aing mah ka Allah sakitu bae beres Masya Allah di akhir zaman bari orangnya seti akidah hiji bae mentak jadidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman dengan ucapan la ilaha illallah mantas salat minimal 3 baca teu kaburu cenah kiai bari numpak motor sia bari nyeklak mah teu kaburu keneh bae 3 doang ge bari naik la ilaha illallah sia hebat kata jong aing la ilaha illallah geus eta bae geus moal cang saya deui ulah mang deui nyalametkeun urang eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah geus macam-macam kuarikan loba kepercayaan di luar Islam atuh biasa bae emang kos kitu tiba heula ge mangga bae teh di zaman Kangjeng Nabi aya Abu Jahal di zaman Kangjeng Nabi Musa aya Firaun atuh terus bae kabelah dieuna ge likulli Musa Firaun wa likulli Muhammadin Abu Jahlin atuh karua di zaman urang ge likulli anu hese mana anta Gusti anu-anuna nya eta lah supaya caat plek aya naon geus ka Allah aya ajakan ka Allah aya kan ieu mah cenah ieu naon eta iya ka Allah lah ya boleh lah ka Allah beuki leutik bae budak ka Allah lah ieu barang dibere beas jadi kieu ieu budak dunia tekos itu teh masyaallah kan tah pencerahan kebersihan minal aidina wal izin ulah aya geuneup malekna besi aya suuzon besi aya makar rapihan besi aya ujub-ujub melayan kurang aduh salah ya besi aya ria mulayan kurang teh supaya benar-benar minal aidina wal izin kembali karena fitrah Allah ij'alna ya Allah minal aidina wal faiz menang urang nah sageus urang menang halang di diri urang nyongsrong urang hayang ngaji eta teh hayang ngaji teh berkat puasa anu teu paruasa mah teh hayang ngaji ieu nu kuari ngararaje teh ieu teh nu puasana teu ikhlas teh puasa yuk berkat puasa dorong akibat puasa hayang taraweh
ditemenangkeun ge ku polisi tareh marah kan urang. Bah, sia ngalarang-larang tarawih sia ka aing. Teu bisa berkat naon puasa. Je ku puasa teh kos kitu. Masyaallah karim, makna puasa lain lalaga. Ku sebab tarawih ku sebab puasa urang hayang sahur. Nu matak sahur isuk da puasa deui. Terus be diputer puasa sanajan puasa kos urang ge tah sanajan puasana kos urang kieu setengah puasa lah urang malah tapi kan daya kuat ibadah urang beda urang yang gegeraan ke masjid taraweh hayang gegeraan salat maghrib hayang gegeraan taraweh diulah-ulah teh marah padahal mah di jero hatena mah emang aing sanggeuk geus tapi dorongan puasa marah. Ye, teu puasa teh maknana teguh, teger. Masyaallah karim. Mantap cek ahli tasawuf mah, cek ahli tasawuf ente deuleu eta parahu di luhur laut. Nu mantak ngambang teh kosong. Eueuh caian. Ketika cai laut naik maka dinya bocor, dikelekep. Parahu dikelekep. Atawa anu sok pake ngeusian cai teh dan nuletik kan ulah ngomong saya tanya umat tuh nuletik kan nada nuletik kan nutina tanah teh ini cek aja ulah ngomong saya mah tuh kanyaho kolot ongko bodoh ongko eta kendi ulah aya caian jerona tutupan balangkeun ka laut ngambang geusian jerona ku cai tutupan telem kalau kurang geus disian wudu ku arieu segala kupat barang ngaji atuh cak batur di udah ditol ku batur lagi tuh sia mah tikalakep beureun. Ieu sakit deureut basi keneh datang keneh ka di aya nu nangkarak pan ieu ngaji. Emang aing teu nyaho. Ye, teu nyaho ja asa kadeuleuan. Nangkarak. Tak kuari mah udang tah, sial cenah kadeuleuan aing. Gusti Allah Raguna. Iyalah parahu ngambang lantaran cai laut teu naek, kendi ngambang lantaran kosong. Maka dicobalah di kolbu urang lain urusan beten sama jasad urusan kolbu urang kosongkeun min siwallah tina salian Allah hiji be Allah teger apung-apungan ibadah ge moal kudu kagama kita micin anu tadi teh makar kolbu urang dieuweuhkeun makar-makar lempeng bakal karasa ngeunahna maca sholawat bakal karasa ngeunahna maca Quran lain tamatna tapi karasa bakal karasa ngeunahna zikir ka Gusti lain lobana ngeunaheun nyatu urangna zikir ka Allah nu dibacana titah ku Allah nu ngagerakeunana Allah di jero hati urangna eueuna naon ngan Allah da atuh ngeunaheun henteu culak-cileuk zikir ge ya pan mengariung culak-cileuk dah jauh leutik ulah loba-loba zikir komo aja dibere jauh apu mah inget ka manu tak cangkurileun lain zikir jana nganggap tuan rumah ka aing nganggap cangkurileun mah goblok teu beres tarolo lah ya sekedar pencerahan minal aidina wal faizin isya nusuzon makar ujub kembalikan deui sakumaha urang bulan Ramadan kamari bisa dijaga dek marah ge urang henteu akibat puasa endek naon ge urang bertindak lah kumaha tos lebaran bae mah keur puasa beusi teu ditarima puasa urang eta lain tanaga leutik-leutik orang puasa lanjutkeun atuh ku ari minal aidina wal izin terus gairah ibadah urang nu bulan puasa lanjutkeun terus Syawal api tajidan selanjutnya tepikeun ka akhir hayat urang
Nah, iya bulan Syawal, bulan dibukana ihram haji, Ashhurul Hajj. Indonesia geus menyatakan lebih awal sebelum Arab membuka atau tidak, bahwa di Indonesia tahun ini tidak ada hajian, tidak ada tarawih, tidak ada Jumat, kemudian tidak ada hajian. Masalah panjenengan mau masalah iya itu bukan untuk boga riuh anu ngaromong ieu haji ditutup ieu haji ditutup kan nu teu daftar ieu milu riweuh jan masyaallah kajeun antepkeun panggung sandiwara ieu teh keur sandiwara hayu kumaha jeung kumaha tuh ya masyaallah kan. Nah, Syawal, Hafid, haji. Di bulan haji bakal aya selain haji adalah kurban. Ibadah diperhatikan lana ku Gusti Allah di bulan haji setelah lebaran sampai tasyrik, kecuali mencit hewan kurban. Eta bae geus. Ibadah teh kapan aya waktu-waktuna jeung aya lebahna. Takbir be takbir. Nu kamari bagus teh eta teh di lebaran doang. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dinaheun pas waktuna pas dibaca kun ikhlas ngurucuk urang cai mata. Gede dosa orang hampura Gusti teh keur mukakeun lawang-lawang pahampur saksina cai mata abdi Gusti teh sebagai saksi bahwa abdi teh minta hampura tas coba kuari dibaca ku ente magrib Allahu akbar jak tataga kokoprak goblok ya sia nyeun lebaran teu puguh teu karuh ye babacaana bagus atuh bagus ge lain parantina sia tamah ke lebaran deui encan ahli kubur hararudang pajar lebaran deui aya parantina babacaan nih orang urang lamun diciduhan awewe aya ayatna idh qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li'na ditekenkeun eta paranti anu di ciduhan ku awewe urang teu puguh teu karuh maca eta kuari itu qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wai melet sia mah sambarangan ke pamajikan aing beunang ku sian aya waktu urang masyaallah karim segala rupa ayat tempat ayat waktu ayat tempat ayat maha kawasa Allah Gusti Allah nu agung. Nah iya mencit hewan kurban waktu engke di bulan haji setelah lebaran iya kurang bahas supaya orang kuari hati-hati hayang amat kurang jadi timbul hayang mencit kurban teh geus dibahas kurang pasti engke urang hayang sebab si Kangjeng Nabi teh azimu duhayakum fa innaha matayakum 'ala sirat atawa saminu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum terserah loba keterangan azimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum nu gelede korban teh ulah nu leutik kunyin kuru jasa boro-boro korban jang ka akhirat pamajikan kuru kita betah nyekel ieu tulang nyekel itu tulang ah cenah kieu sok nyinggung pamajikan gua lain suntik usia aduh kasinggung siapa heran atuh lain disuntik nyandung ke naon ah ngagedean ieu penyakit ya
nulintu lantaran korban eta merupakan kendaraan fa innaha ala sirati mataya ya Allah ya Rabb urang hudang ti kubur buat suabeh araraya bayangkeun ku urang lamun urang dipapag ku korban nu gede teh ya Allah ya Rabb geus kieu bae nyana di dieuna aya merekan di dieuna geus moal saliru teu bisa ditumpakan ku sasaha cak hiji penditan ieu meureunan ieu ndek mapangkeun aing deuh tarang ngaran saha bego ieu main tumpakan-tumpakan mah aya merekan di dieuna atuh aya SK Masya Allah teh bisa teu boga korban moal bisa naik bahagia amat senang amat urang dipapag berangkat geus asal dipapag berarti kan mulia moal hese datang ka ditu berangkat nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim cak Kangjeng Nabi fa innaha ala sirati matayakum korban teh ngajadikeun kendaraan nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ya Allah ya Rabb nikmat amat Gusti ye atuh nikmat duh hayang amat hayang balik kieu lamun urang hayang boga duit 5 juta jang meuli embe nu bagus di bulan haji kuari nyengcelenganna sabaraha poe sabaraha duit ti kuari hitung bae kuari ti minggu ieu datang ka tanggal 10 lebaran jadi sabaraha poe di sapoena sabaraha duit nyengcelengan cenah kudu 100.000 ya leutik tapi pabrikna lockdown pabrik daing di aduh keluar cek teu bisa nyengcelengan ulah leutik Allah maha kaya ulah ngaharepkeun di pabrik sia di PHK tapi niat kuat tetep aing korban bae di mana Allah maha kaya geus pasrahkeun ka Gusti Allah sehari 2 hari boro-boro jang korban jang dahar ge hese wair begitu tanggal hiji haji encan aya 2 haji encan aya 3 haji encan 4 5 encan aya tanggal genep kontrakan aya nu nawan ieu berarti jalan ti Allah ya iya tah digombrangan duit tah aya 20 juta tah sapintu wae beureun iya nya sakeuna maha kawasa Allah korban bisa kontrakan eueuh hiji lamun pikiran anak kana dunia doang pikiran anak kana dunia iya moal dijual ka jeung gugum ge tapi pemikiranna inget teng keur ngaji kemari Masya Allah horeng korban teh kendaraan di jembatan Shiratal Mustaqim naon hartina kontrakan hiji maha kawasa Allah mulai tadi jero majelis boleh oge barang datang maka imah apa majikan tadi ngaji mana ngaji kita ngajual kontrakan yang milik korban enak aja kiai oplo sama kos gitu ribut tas ngaji ribut aduh terserah apa kendek dibere ku Allah jalan ka surga apa itu tergantung dirina jeung pamajikan ya jalan-jalan sama geus dibere eta ngaranna cacaan hiji rada caang hiji mah encan ribut antara nu caang jeung caang kek kumaha ceuk ieu ngalunakeun pamajikan ya aduh aing mah geus hayang jasa teh ngajual kontrakan emang lain nu aing nu nyana ya painga atuh lamun nu salaki lo pamajikan ge ngaminan neng urang kan boga 20 kontrakan dah nu hiji mah dijual ku ka kajang naon Kak atuh jang korban jatuh anu kakak tuh mangga bae paling kula milu henteng kan begitu neng itu kontrakan 20 dijual hiji jang naon Kak jang milik korban kontrakan sah misalnya paingan berat orang lain nyana guys ieu mah keur carita Allah merena ulah nyong ulah pelit ulah nyongsrong tetapi sesuai jeung aturanana urang aji saha anu geus kasunahan saha anu geus kawajiban saha anu teu ulah maksakeun resep tinggal resep maksakeun teu bagus nya ulah makar sudah pas sesuai jeung aturan nah ieulah pembahasan kurban
hukumna kurban teh sunnatun sunnah lain wajib ngan sunnahna mendekati wajib disebut ngaranna sunnah muakkadah eta teh fi haqqina hak urang sebagai hamba sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang mah hak urang ngalaksanakeun kurban sunnah muakkadah tapi hak Kangjeng Nabi mah amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fawajibatun wajib Kangjeng Nabi masyaallah loba anu khususiat ka Kangjeng Nabi Quran urang kurban urang mah sunah Kangjeng Nabi mah wajib duha urang mah sunah Kangjeng Nabi mah wajib tahajud urang mah sunah Kangjeng Nabi mah wajib amalaya khususiat ka Kangjeng Nabi mantak aya jelema nu dibere amalan-amalan khususiat ku Kangjeng Nabi lantaran di deuleu wadah-wadahna kuat apa henteu ieu kuari lamun kukula dibere kita baraca sholawat sapeuting ulah loba-loba 1000 kabehan ya awas ya peuting ge maca 1000 aya nu pae teu kuat teu kuateun wadahna aya nu kurang tergantung kumaha wadah-wadahna mantep di deuleu ieu mah kekuatanna sakitu bae ieu mah kekuatan ulah sok ulah osok hajupan seeutik awet ulah kitu geus di deuleu ieu wadahna ieu wadahna cokolot baheula mah dagang sakumaha kumaha ge canting picung mah leutik-leutik bae oyag-oyagan paranti urang meuli es teh gosek baheula keur zaman urang mah make naon kadang-kadang kalapa teh gitu teh jadi dicantingan bener teh ngaran canting picung leutik eta mah kosek tuh keur leutik mah kula mah ngadaharna di dinya bae heulanan ulah ka mana ngadegeut tukang es bae kenyot mah kurang atuh korupsi mah di mana bae atuh nya panas nya saeutik pan ngareanana ulah waka ka mana urang dinya bae so engke tukang es teh gegeraan indep ini si eta ceknya minta deh keur leutik mah kos kitu zaman baheula atau zaman baheula orang meuli es pan baheula urang lamun meuli es sirup teh caina ge meunang disumu ku asli-aslian cai sumur mantep ya tadi naon karang-karana di siropan terus di tapean setik aju cingcau setik da kan tilok waka di kosre-kosre cai nu luhurna bae heulana geus setengah karek dikontrakeun setik ke menta deui menta sirupna menta caina bageula kunaon kos kitunya tukang es marah sia cenah menta caina deui menta sirupna deui itu mang jamu mang eta nimba doang ieu teu meuli teunan baheula mah caina ge lain cara aku-ari sumur doang nimba doang tah baheula mah kos kararitu tah masyaallah tapi jadi kalimat indah anu aya teh log aya kumaha ya Allah ya Rabb nah ieu keur carita Kanjeng Nabi khususiat loba mun ku urang dituturkeun moal kuat urang kajen ku kumaha moal kuat wari bae ulah ka Kanjeng Nabi na ka para sahabat moal kuat urang khususiat para aulia Allah moal kuat emang ibadah para wali kumaha gitu para wali mah ngomongna ge lamun dikertegkeun hate kula ka siwa kasalian Gusti aing hukuman murtad eta kan lain omongan leutik-leutik jelema lamun hate aing boga iradat bumerentes kasalian Allah aing sorangan hukuman bahwa aing teh murtad pan eta ambo urang teh aing mah pan per detik ge atuh per detik nage jawab Gusiah berbeda jauh karena urusan duniawi yang hiji Allah haju meureun nya mah tilok dagang lain tilok dagang pikiranna ka Allah dagang tani eta cedak kumaha eta nu kudu diaji ku urang mentek diaji geus ngan cacaan supaya dagang mah tetep koris mah tetep tapi kana neraka mah tetep
supaya gitu tah. Tanya kurang mau cacang mah. Nah, geus buka cacang mah bisa. Insyaallah mudah-mudahan orang kabehan bisa dibere cacang ku Gusti Allah hingga orang bener-bener nempo kana kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Babarin atuh Gusti Allah mah orok nu dibalangkeun anak Siti Masitoh kok geus dibere cacaan ku Gusti Allah hingga ngagolak da cai dianggap taman surga maha kawasa Allah. Je gunung Tursina dijadikeun wali ku Gusti Allah. Kageteun kabeh sahabat ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun masa si gunung jadi wali, ja gunung majumud. Gunung jumud, batu jumud di hareupeun mata urang, di hareupeun Allah majahiru zikir. Maha kawasa Allah cek Kangjeng Nabi. Anjing ashabul kahfi diangkat jadi wali. Ambo cak sahabat masa anjing anu sakitu izin da mugolazoh kok jadi wali. Maha kawasa Allah jelema naon kitu hamba Allah anjing anu sakitu izidna ai ku Allah dijadikeun walina engke geura saksikeun di sorga anjing jadi wali Allah. Kok bisa ke surga teh kolbu zikir ka Gusti Allah. Anjing bae zikir ai urang ai maksudna eleh ku anjing ya Allah jang ukuran kacaangan ya Allah ya Rabb. Maha kawasa Allah laul anjing ashabul kapingke jadi penghibur di sorga teh anjing bae jadi wali kunaon urang ku hari jadi PKI singade usap dada urang kajen urusan urang mah urusan arah urang bae la ilaha illallah hukumna besi aya nu nanya Pak tadi ngaji ka Cilaw ngaji naon korban aju hukumna kumaha buka HP-na aing teu bisa nerangkeun panjang sarua teh di HP ge buka ku sia barang dibuka aja eueun batuan meureun ka dieu nya hukumna sunnah muakkadah jang urang jang Kangjeng Nabi mah wajib masyaallah. Hiji amal ma'amila ibnu adam yauma nahrim min amalil habaillahi ta'ala min iraqati dam teu aya hiji pagawean teu migawe anak adam dina poean lebaran hiji pagawean nu paling dipake karesep ku Gusti Allah tibatan mencit hewan kurban eta nu keur disaksian ku Gusti Allah per tahun terus bae masalah ya geus ieu tahun kamari mah hayu boga mah terus bae ulah abong-abong geus bae ulah terus setungtung hirup harta titipan urang titipan Allah mah di urang gunakeun pake nyieun karesep Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran halatati yaumal qiyamah bikuruniha wa azlabiha korban datang jaga di poe kiamat ranggae artina berikut jeung naon ngaranna luka di dia kan tanduk ijing kitu calakutik nadamma la yaqau min Allah bimakanin qabla yaqau min al-ardi getih memeh nyakrak kana taneuh teh geus datang heula ka Allah leuwih ti heula datang ka Allah batan kana tanah kadilina mah kurang nyeclek kana tanah padahal lapor ka Gusti Allah masyaallah karim tayyibu biha nafsan rapihan bersihan lempengkeun hate urang hiji Allah masyaallah hukumna kurban teh sunnah muakkadah bagi urang selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad bagi Kangjeng Nabi mah hukumna fardu geus kulantaran sunnah la tajibu illa bil tizam teu wajib atuh kurban teh kecuali dijadikeun kawajiban ku urang
kayang dinazarkeun. Lamun dinazarkeun jadi lain sunah bari mah wajib. Masya Allah. Ye, aing nazar ye boga sapi ye. Nazar jang kurban. Status hukum kuari berubah nu tata dina sunah jadi wajib. Ganjaranana jadi ganjaran wajib. Oh ya Allah ya Rabb. Urang nungtun be tanya ku babaturan urang. Nah, tembe menon, me kurban dia sakitu teh eta teh geus dianggap ngawajibkeun. Ku sakitu teh sanajan aya kaul-kaul nu sejen encan, tapi ku sakitu teh geus kulantaran status kuari geus jadi wajib, di mana-mana encan datang ka waktuna paeh wajib digantian. Eta doang permasalahan. Ya, ai sudah makan teh. Ya embe gede abad. Oh, jangan tuh. Ke bae lah yang di paraban bae, gitu kan? Encan. Kamu geus dikieu-kieu mah. Mau beri amat. Tuh jang korban yang bae. Cekang cek kiai aja paling hama toyakeun. Ieu teh kendaraan. Coba ku sia tumpakan. Kuateun teu. Hayu tumpakan. Lain di dunia. Keikhlasan. Atun ke orang di akhirat naik embe emang nanaona naik embe atuh payaheun embe lain diganti ku Gusti Allah engke di akhirat jadi buro deh orang cek siang jelema nareulekeun kabeh ji itu mau haji lain sia mau haji wah kan jangan ngadadahan wah mereka korban teh ya Allah ya Rabbi sing arapu dan lain-lain sebagainya gambaran-gambaran pamapag di akhirat anu ku urang dilaksanakeun di panggung sandiwara ieu. Hukumna sunah muakkadah bagi urang henteu wajib lah kecuali lamun dinazarkeun. Kasunahan-kasunahanana sanu